cik cik hayang iya. Oh, atuh dihanapkeun ge sok kumpul wae ari luhur tangah jika nu sombong ari tangah teh lah tangah ka langit itu nah. Tangah ka numik ieu alhamdulillah berarti bisa patepang deui ya. Aduh mohon ya irahanya kos kieu gitu urang batur siga urangnya batur siga urang ciraha arek ngopi atos wiosna ieu mah hayang pada nyanyi we lah maneh api hayang ngopi nyanyi we diajar Pak Pepen yang diajar nyanyi ya bari ngarokok bebas ya ngarokok kade ulah diturutan ari ngarokok namanya duh da ieu ari orang Sunda masuk kieu ya orang Sunda masuk bari hayang ngebul udu dulu kan gitu ya ngan biasana sok bari ngopi ngan ieu teh eueuh si nyai nanya eueuh si nyai na lah lain ieu mah ai baheula pangna anyog ka dieu kumaha tah caritana pan pada teh di mana ti Cimahi di mana asli mah nya ti Cimahi datang ka dieu teh sabenerna ku milik tiga di Bagjati mana Tinu Kawasa gitu Tinu Kawasa pang nama alhamdulillah ari baheula mah hirup teh di jalanan boga kolot tapi embung balik ka ieu mah cicing di jalan sare di jalan lain di jalan raya tapi lain di tengah-tengah gitu lain di tengah-tengah tapi di emperan nah make bisa kitu kumaha teh ngalalakon we biasa ari budak ngora mah baheula budak ngora mah kitu teh lah loba gogoda biasa gogoda teh lain ku awewe we Pak Pepen alhamdulillah geuning eta nya aya nomor canten jadi PRT katanya hah aduh mohon aduh sanes sombong ya teh jabatan ari jabatan mah RT mung nya kitu teh lah ngan ulah disebut gojlagnya aya RT gojlag ulah disebut gitu kade meureun matak dipilih ge meureun Pak Pepen dipercanten tapi dari sareresna mah sebenarnya mah lamun misalkeun ieu mah nya eueuh RT-an da ripuh atuh da ripuh lamun RT-an misalkeun aya pemerintahan eueuh RT-an justru RT nu pang berperan penting ya dinu cek paribasana presiden kadieuna kabelah handapna meureun gubernur kadieuna kabupatena bupati camat desa tapi eueuh pelaksana ti RT nya ripuh kade RT ge pejabat K7 pejabat K7 pejabat K7 justru pang ieuna teh pang deuketna jeung masyarakat kudu nama gitu sok we gara kebayangkeun lamun misalkan anu pasya saha di panggilan di teang sok RT nepi ka nguruskeun liang cocopet RT mah aduh kepusing sing sabar ya Dharma Kang Darman itu lagu-lagu ieu pan aya laguna Kang Dul Dul Sumbang tah ari kitu mah mending kana lagu Dul Sumbang lah Pak Pepen aduh ini asa ieu jingan teh meureun resep lah ya kan sok Sumbang itu ya nyanyi lagu Dul Sumbang teh kumaha tuh nya bae da anu nyiptakeun ge si Sumbang Dul Sumbang punten Kang Dul punten padahal mah da Kang Dul teh sok ningali YouTube-na tuh da teu hayang disebut Sumbang teh cenah kitu da kami aslina mah geuning naon Kang WA cenah kitu WA teh naon geuning Kang Wahyu Apandi oh gaya namanya da abi mah teh alit ge tapi ka ayeuna teh apalna Dul Sumbang Pak Pepen nah teh eta naon tokoh ieu lah tokoh seniman Sunda lah gitu nya seueur lagu-lagu Dul Sumbang anu makalangan gitu terus mah seueur pesan-pesan moral tinu lagu-lagu Dul Sumbang gitu bari jeung aya sisi humorna gitu kan Dul Sumbang nya kitu teh apa da urang Sunda mah teu leupas tinu heureuy sebenarnya mah teu leupas tinu heureuy jeung ari Kang Dul mah sareresna seueur ngabangun dinu laguna teh ngingetan ongko bener ngingetan mun dinu pop mah meureun
Iwan Pales teh. Iwan Pales. Sami jeung Iwan Pales. Tapi dasa iya teh. Sama harga. Sa iya pernah produser. Oh, pernah. Pernah. Ningali we di YouTube-na. Iraha urang siga Kang Dul atunya doh bisa nyiptakeun teu bisa nyiptakeun lagu teh. Ari Sumbang udah geus sarua urang geus Sumbang. Mah geus. Geus jiga Nyanyi nama nyanyi nama Sumbang gitu. Tangke mah hiji waktu mah orang nyanyikan ulah Sumbang we Pales sekali-kali mah. Iwan Pales itu orang nyanyikan Iwan Pales. Oh, iya. Tokoh-tokoh seniman ieu nasionalnya udah. Moga nu kieu ieu da hese mencetna itu deh. Di pelong we da teu disada di pencet we di kadang salah mencet ya. Ayana we ah. Nek lagu naon we teh tuh? Urang teh ngobrolkeun Dul Sumbang bieu teh. Cing urang ajaran we laguna Dul Sumbang. Naon? Mumun lah cing. Mumun. Lagu mumun lah. Ai mumun. Mumun we mending kaneh ulah make ai mumun. Ayeun ai otok, ai mumun. Nah, ai mumun we eta mah. Ai mumun teh tai muning. Astagfirullahaladzim, sanes maksud kadinya. Ieu mah mumun teh. Oh bener. Da piraku ayeuna naon diganti ku Tini. Pun bojo eta mah Tini mah. Oh gitu. Enak orang mumun we heula gitu mumun da. Mumun. Enak mun ku Neng Tini kan kurang pernah ngaganti ongkoh eta mah ngarobah lagu. Urang ku ieu we, urang mumun we lah cobaan. Siap lah. Punten nya bari ngarokok duh. Keun we bebas. Alhamdulillah urang cicing di negara urang duh ngarokok teh bebas PT. Bebas kan ya alhamdulillah. Gitu nya. Jadi indikator teh sebenarnya rokok teh. Disebut indikator naon jelema sehat cenah. Ngarokok lamun geus eureun udud saeutik teh jadi teu sehat cenah kitu. Luka teh gitu. Da memang eta teh Pak Pepen ari ngarokok mah keur jelema nu sarehat. Dan geus teu ngarokok mah istilna teh geus teu sehat cenah gitu. Gitu. Istilna ada cenah geus teu karas teu ngeunah udud teh berarti teu sehat. Geus teu sehat. Tapi sanes ngajatohkeun anu teu arudud ya teh. Gitu. Sanes ngajatohkeun pisan gitu nya teh pisan-pisan gitu. Nya anu teu udud langkung sae. Tapi dah duit mah beak sarua teu udud ge Pak Pepen. Tapi pan nguntungkeun Heeh, nguntungkeun teu loba ya geus untung geus loba tah nu Pak Pepen hungkul. Hayang eureun teh gitu. Tapi dah heueuh. Ari karunya gitu Pak karunya ka warung nu boga warung. Heeh, tukang warung, tukang jenang rokok teu dibeli atuh Nah, gitu. Jeung karunya ka nagara we atuh urang teh. Da urang mah berkontribusi ka nagara teh ku meuli udud jeung ngarokok. Jeung ci kopi, Jeung ci kopi. Tah kopina teh lain ieu mah lain iklan. Nu pantesna mah kopi hideung we nya mah. Bae ulah disebutkeun ari kapal api na mah. Heeh, entong. Heeh. Keun ulah. Cibunhau. Sugan we aya di kapal api ah. Lain kapal selam. Lain kapal selam sugan we ingat kapal api. Saeutik eta mah iklan. Ngaharap Jarum coklat gitu. nah jarum coklat lain nama MLD kade mun meuli MLD tah. Nu hideung Mere lain meuli gitu. Mun rek mele meuli da hayang eureun teh eureun meuli maksudna mah nungguan. Kahayang mah cik ah. Cik ah. Aya narkoba cenah narkoba. Naon narkoba teh? Narikan rokok batur. Oh, bener. Dah gitu pisan. Mun ngariung teh sok cik ah gitu. Sebatang cik ah deui. Saragot kopi teh baheula mah sok bebarengan geuningan sasuruput aya mah teu meunang teh. Nah, keur corona kieu mah. Oh, bener. Tapi da aya ieu pan protokol cenah. Kudu ngarojong ke pemerintah teh. Tah kitunya. Tah hapunten abdi ieu duaan di dieu teu make masker. Abdi di masker. Masker mik di maskeranana. Mik di maskeranana. Da ieu mah duaan tapi kan jaga jarak gitu. Teu ngangge masker tapi jaga jarak. Kade kasadayana kedah make masker, jaga jarak, anu 3M teh geuningan. Menghindar tinu kerumunan. Ngangge masker, make masker, menjaga jarak sareng menghindar tina kerumunan kade. Kudu apa itu? Kedah apa? Kedah emut
sanes kedah apal udah emut. Nah ieu mah teu ngangge masker tapi jaga jarak. Aya masker apa eta ide anggo. Nya. Da abdi ge aya mung tinggalkeun eta da ari bumi makan gigireun nya. Saah orang lagu Mumun Papepen menawi tah. Sugan bisa ya ge. Dakeun da lagu Dul Sumbang. Nyanyi ge pasti sumbang aya namanya. Pak RT anu sumbang mah. Gitu. Dan nyanyi loba nu nganjang ka mumun, loba nu resep ka mumun, loba nu bogo ka mumun. Rumah sah telat deui. Balikan deui ah. Ada di ieu teh cepetan saeutik. Naon eta teh maksudna teh? Orang iya na terendahan. Gada rendahan ongkoh teh. Nah, asa jadi kieu. Loba nu nganjang ka mumun, loba nu resep ka mumun, loba nu bogo ka mumun. Walah rumasa Asep oge suka ngadadak ngagedur rasa cinta. Rumas Asep ngan salah terusin Bapak Ben. Gurunyung Ojib jeung Mercy Jol Udin mawa BMW datang dodong mopo kalewat rumasa Asep mah teu boga rumasa Asep sangsara kudunya. Nah ya teh asa teu pararugo poho deui nu bener kira aduh teu make bismillah jiga namakeun keun eta mah anu gagalna dan memang sumbang hampura cing ulah-ulah lagu Mumun geuningan hampura Dul Sumbang Kang Dul geuningan hese lagu teh pop atau pop lah lagu naon atuh Iwan Fals lah atuh cing amun Iwan Fals bener teu pusing pisan kudu ieu deui. Aduh karembong kayas. Aduh. Cing wakil rakyat we atulah. Untukmu yang duduk diskusi sambil diskusi untukmu yang duduk sambil diskusi tiga nama kudu popan lain. Tinu Sunda ya langsung kan pop urang popan heula we pemanasan kuduna teh dah jiga tadi geus rada bener kan
Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara ha ha ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rak. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rak. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Lah ken sakitu weh ieu mah sanes istilahna sanes nyindir, sanes nyindir ngan nganyanyikeun hungkul ya mah. Punten da ieu meneraskeun laguna.
lapar mah itu apalna. Nya Pak Iwan Pales. Aduh. Ah. Ngalagu luduk juga nama aduh. Milieur. Hayang nyanyi ge. Lagu-lagu ieu lah lagu. Kuduna lagu baheula. Bisa lagu baheula lagu nanti. Lagu baheula. Sora ge ngadadak kieu tuh da. Lagu saha teh nya? Iya, Bruri. Bruri. Judulna naon atuh Bruri? Angin malam atau angin malam tah. Kadang ngemutannya ulah sok begadang mun bisa masuk aya angin malam eta teh sok ahbus angin anjing malam mana? Angin malam sanes anjing malam. Sok ngagogog ari anjing malam. Sok ku papepen.
Oh angin malam bawa daku kepadanya. Ah iya maker ngisi kekosongan we papepen meh teu lieur teuing wilujeng wengi wilujeng menikmati hapunten ya heureuy nya da ieu mah ngan ukur heureuyan. Ah atos sakitu heula papepen urang cobian heula nya cobian heula sareng guru kusadayana nya hapunten gitu ka anu parantos nonton gitu. Apunten wae gitu bilih aya ada anu ieu anu silungna gitu nya apunten lah gitu. Da memang seueur aing ngomong Sunda gitu nya ai lagu basa Indonesia. Da gara-gara naon tadi mumun salah mumun pabeulit. Gara-gara mumun da meureun eta teh ieu papepen kawalat di pamajikan. Coba mun ngaran pamajikan nu disebutna ulah mumun. Sok urang cobian papepen. Gitu nya. Cobian sakitu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.